karya mah sap karya mah. Alungkeun. Hiji. Dua. Tilu. Ai hirup pengangguran, nu hiji jadi penyanyi teka sampean, nu hiji tukang molor, nu hiji tukang nganyuk bae, madesu. Naon maksudna si nahun? Make ngaledek ke orang-orang Nyeta do make naon maksudna make jeung ngaledek. Ek dikumahakeun atuh eta budak si naon? Geus lah urang alungkeun kulah loba tuh dihanap tuh lah. Ayo atuh urang budak lah. Ayo buru. Buru. Barudak. Itu tuh si nahun teh. Orang mereka baru. Nah, siap benang ku aing ayeuna mah. Hampura dak euy, da aing mah heureuy. Dak bakal didak budak bakal dia tah aya kulah tah urang alungkeun ka dieu tah buru lah. Polontong tim budak teh lah. Sok dak alungkeun ayeuna mah dak lah ke karya mah. Alungkeun lah ke karya mah budak teh. Sok ke karya mah sok ke karya mah. Alungkeun. Hiji. Dua. Tilu. Awas ya ku aing bejakeun nya ka bapak aing.